Ibu boga minantu santri mah mitohak koret di rukiah. Kan kade kang bisi pamajikan cerewet ulah di rukiah. Da moal hade moal cager moal ngumpan pamajikan cerewet tidak usah di rukiah, cagerna di rupiah. Jadi salah kita kudu tanggung jawab. Pamajikan teh apakah? Mata kecil milih calon suami teh tong kasep dan nu kasep mungkin lagi sok kasapir. Mata mending anu jud, nu gede perhati, nu gede kan kanyaah. Astagfirullah, mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah bango kecil. Nah jika nu kitu ari ucu. Ih, kapan hari kuntul bango teh sarua manuk sawah eta teh. Jadi lamun di Sunda kuntul di Jawa mah bango tuh. Mun di Sunda terakhir mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo linggih. Maknya kasih mah monggo coyok. Itu mah aja lamun aya lurah ka imah. Mun dicocok teh monggo colok mah lurah ye. Kalau batunya beri mana tadinya, misalnya ramai apa gimana hebat. Nah, orang yang mau beri mana meramaikan bagaimana? Orang yang kamari itu sebulan gitu digoreng. Bener sakit sebulan sok. Bentar jadi goreng. Saya bilang pernah seperti dia kawinnya tanya spesialnya. Kamu orang mau campur-campur seperti itu. Waktu lama tak ke kamari mah, mau di kamari mantep. Jagai malus kayaknya dah seetik anak-anak. Cik atau siap ibu HP na amankan heula murang kalina cancang heula. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'ati wa habibati subhanallahumma mu'jizati wa ila rahi jamil awliya khususan Sayyidina Sultan Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu syai'un masallallahu wa ila rahi masyihina alifil kutub allati ta'alamna wa ala fatihi khususan kajian abadi khususan saya memuaskan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallu ala Nabi Muhammad. Biasa di parawan ya kipasnya. Kanapkeun. Bukan tuh ada dangan baju mah. Orang haru banget dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
duka dukuh duka pare ngalana dibarasehan, duka tarunu duka narungtut sarare nu ngajawab salam sorana rada eueuh. Daun awi daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorana rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempek nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salam na tetamat kabe. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap? Bade ngajawab? Iya bapak-bapana harirup henteu. Da kalah keung ningalina. Ieu teh ting jarentul aya derajat. Disebut hirup darehe, disebut cengcelengan da udud. So Kanjeng abdi matong asa-asanya mika tingali pugu akan teh hirup nyora atuh cenah moal nyora maot atuh sakali. Cek mang sound system ning ehoan tutup ehona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teka paksa. Ya ibu diranjeng tos biasa pengawasan kieu kompak jamaahna. Tos biasa diranjeng lamun pangaosan ceramah di payun tara dibere cai mubaligna. Acan. Moga-moga nu ngajawab salam ibu-ibu jeung bapak-bapak ku Allah dikersakeun laloba duit. Mitari sing enggal tiasa ka Mekah, uih ti Mekah rumah tanggana sing tambih barokah, milik rezekina sing berlimpah ruah. Bapak mudah-mudahan ke uih ti Mekah istrina sing tambih solehah. Hoyong ibu ka Mekah tecekap ku hoyong tarik ibu da ke Mekah teh kudu daftar. Ai amin tarik hoyong bedas ai daftar acan. Baroga duit teu. Mangkaning ka Mekah teh perlu dukungan. Da coba duit ge salah kita ngadukung mah moal ngalakuan ini. Ibu-ibu nu keur ngaos ayeuna nu keur ngaji nu nyarekel HP mudah-mudahan sing aya kuotaan. Nu keur bararingung keur loba kapusing da pasti di imah tidak menutup kemungkinan orang teh punya beban masalah. Betul? Tapi nitip keur ngaji matong ningalikeun kita banyak masalah. Jangan melihatkan kita bahwa kita lagi susah. Keur ngaji mah kudu loba sedekah. Rihmah dijikeun seuri. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala
fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyakirina wasyakirin walhamdulillahi rabbil cai meniriwa. Lahir Nabi nu sajati ngajadi sajarah anu abadi, diperingati dipusti-pusti ku urang ranjeng terutami ku para panitia, wabil khusus ke keluarga besar Miftaul Huda Al Arif dina ieu wengi. Bingah dina ati abdi sabab ningali jalmi nu hadir jumlahna leuwih ti hiji. Aya pamaget, aya istri, aya para pemuda, aya para pemudi, aya para ulama, aya para kiai bantuan nyora ibi. Bahkan teu birek deui dina ngaji sok dioyoban ku pemain inti. Pemain inti dina ngaji eueuh deui iwalti aki-aki jeung nini. Masya Allah dina meja ieu panitia ka abdi ge merecai 5 rupiah. Aya larutan, aya teh pucuk, aya le mineral, aya yakul ngan hanjakal teu aya cai kopi. Tapi nu penting tujuan urang sadaya sami angkat ti bumi eueuh deui rek maksadna thalabul ilm. Ngabandungan ceramah ti para kiai utamina ti ulama ti hiji istri nu urang asalna kampung Neglasari. Mugi-mugi sing payu sumungguh Gusti ieu jalmi nu hadirna ieu wengi ku jalan peringatan Maulid Nabi di dunia jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jadi ahli sawargi ya robbal. Setiap ayat kalimat bahasa abdi Bapak nu kadituna aya menuju ke surga ngandung doa mata kaminan kusadayana siap bade diaminan. Lahir Nabi anu mulia ngajadi sajarah anu utama diperingati dijadikan hiji agenda dina tiap tahunna. Kalabat kurang sadaya nu hadir dina peuting ayeuna ieu jumlahna jalma langkung ti 2. Di antara nu hadirna aya ibu-ibu jeung bapak, aya para pamudi sareng para pemuda, tokoh masyarakat terkemuka, rakyat aparat desa. Utamina dina wengi ayeuna pasti nu caralik di bawah tenda aya duda jeung ran, aya duda ranaya. Tujuan sarua maksadna bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga urang sadaya hirup di alam dunia sing janten jalma anu bagja tur tarakua, di akhirat sadayana sing jaradi ahli surga. Ya Rabbal. Ibu hoyong ka surga. Teteh Pak, oh Pak, kan gerakan teh ulah kalah olhok tepugu. Da abdi makalah era atuh da jadi pelongkeun bari kudu teu nyorak geus. Ajaran akan diuk di dieu abdi dipelongkeun ke ieu. Hek teu nyorak da kalah keung. Kang Gusti raja nyorak kalah keung sorajin. Ari laki Kang matak yakin akan teh jangan menyepelekan seorang perempuan kaum Hawa. Akan tong nyepelekeun awewe tanpa awewe yakin boro-boro ayeuna keur
bahagia. Beduh, bukti ayeuna pengajian di dieu ramena semarakna lain ku lalaki tapi ku awe. Bandingan jeung ibu jeung bapak di dieu lolobana nu hadir lalaki awewe. Nu garaneng, nu sok rariweuh, nu sok manyun lamun salaki teu boga duit, nu epes meer babari lewe, nu sok nganyuk tara bebeja, matak dina neraka ge lolobana. Alhamdulillah, dolong eta dan karena neraka alhamdulillah. Siya makan neraka geus ukuran. Naudzubillah ben. Tapi semoga ibu-ibu orang dieu mah nu hadir ngaos sing jara di ahli surga. Insyaallah da katinggal ge saroleha. Kaciri daek ditariung sakalian keur pengajian mah. Da eta teh pedang mah geus teu kuat nya ceuk. Datang ka imam mah pasti tiung teh dialeung. Hareud. Arat. Bayung. Cik ibu lamun awewe ditiung wae saya awon. Awon. Piraku keur dikeramas dititiung. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu ieu teh desa naon namina? Ranca Asih. Ibu terang teu ka abdi urang mana ieu? Pangandaran arapalnya. Ibu hoyong terang jalan ka surga. Oh, barengan ku sadayana. Ka mana mah jalan lain gitu. Tariknya salah tapi kan baca menikah kiwe kajian salah PDW daripada itu kamana mah jalan ke Jogja bareng ka dieu mah Pak RT ya Pak RT nu mana Pak RT. Oh, Masya Allah. Biasanya iya mah saya RT teh awak mah teu rada ageung. Biasanya mah ngaran RT mah sok begang. Langsung capek, Cuk. Matak RT mah teu jauh tina ngaran. RT ripuh teu kubu. RW ripuh wae. Ka dieu mah Pak RT ka palih wetan. Ka mana Cek Imas, ayo Cek Imas, Cek Kokom, Cek Nunung. Ada teh masuk na grup deui mah Cek. Eta teh grup teh Cek Imas, Cek Nunung, Cek Kokom, Cek Tuti, Cek Eti teh. Namun Cek Esih, Cek Isa. Tiap poe Rebo teh sok ngariung di mah Cek Noneng. Ya bari araremo kieu. Saya berjanji. Tapi moal aya di Rancasi mah nu kitu teh moal. Aya. Awas eureunnan tas Maulid Nabi Madoraka teh. Yuk balikan deui bade ka mana teh kasur. Kudu apa jala. Ka mana mah jalan. Nah, sok jalan mah. Ka dieu mah Pak RT ka palih. Ka mana mah Abah jalan ke surga. Ka dieu mah alak mah kapanga sing kompak tuluk-tuk ketuk-tuk. Geus pasti kana edan mah teu dititah ge nyambung. Da abdi mah teu nitah nyebut jreng centeu. Abdi mah sebatas tuluk-tuk-tuk sakitu. Tos abdi mah teu menta aya kudu disebut jreng henteu. Ngan ieu jalma na hidung sorangan atuh da. Jiga nama meureun gararetek lamun nguping tuluk-tuk teu ngajawab. Jadi setelan tuluk-tuk teh matak ngaji penting ayeuna urang judulan tuluk-tuk. Nah, geus sepakat. Abi bapak amprok isuk jeung
Rokut jreng cek saha tanyakeun ka lurah lagi aya pan sepakat sararea ngajawab teh tuluk tuh nah berarti tuluk tuk jreng teh ece aya hartian tuluk tuk tepat jreng igel da ibu lamun aya nu nepak geus tepun ayeuna lain dangdutan atana pingat ukur tepakan terbangan hadroh genjeringan pasti ibu sanajan awak teu aya minimal inung suku kikilan bu urang teh kudu ngigel urang teh kudu joget urang teh kudu nepak urang saha nu nepakna Allah igelan apapun tepat ti Gusti da urang teh di alam dunia teh lain kudu ulin tapi kudu ibadah tuluk-tuk Allah nita salat jreng lakonan sok mata awas bapak-bapak saya tidak bahagia abdi teu ridho ningali bapak ayeuna abdi teu bangga kompak di dieu ningali ojo aya meureun 100 urangna cik eta di masjid eta ke berjamaah subuh aya sakieu moal igelaran tepat ti Gusti Allah tuluk-tuk Allah diwarang salat ke akang jreng lakonan bari ulah diimah da akang malalaki ini ka masjid berjalan ku ibu ku pamajikan jurung lamun leuleus salaki bere pita mun leuleus wae ku ibu sing sering dibere sumanget lain susu nah jijikana susu ibu teh caroget teh piwarang salat atana piwarang lagi nyeong udah atuh dibere susu malaik kalah ingat berjamaah beri kana gantel we di imah tapi dah kan lamun salaki ayeuna kitu teh kaduul ulah sok kalah di tajongan ngaudangkeun udah ka masjid moal daekeun eta jurus terakhir teh bere susu sampeurkeun ku teh Kang nyot kang naon nen Allahumma sholli wa sallim wa barik salawat berkah selamat dan mugia salamina dicuralimpakeun ka paduka akhir zaman buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna tabiin tabiatna dugi ka urang sadayana utamina keur urang ranjeng nu hadir dina wengi ayeuna ieu sadayana umat Kangjeng Nabi Muhammad yang sangat mulia mudah-mudahan barokah geus ayeuna jaga ku Kangjeng Nabi pampayuna disafaatan amin ya rabbal alamin salatullah masih kena bisa dihidan isukan muncul kesan di arah-arah masar iwati anu bisa nyapatan hanya tikam jenabi ku barokah urang mau salawatan billah tarikan tawasalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah Yasin Habibillah ibu-ibu unggul sok Cik Imah Cik Esi ala Yasin Habibillah 75 penteuna mangga kali dia acan bangkit dari alam kubur aduh sholawat meni hese sok PRT sholat tuh gitu keujeng antep tong diharuan bisi gunung ala Yasin mudah-mudahan ditampi iman Islam ibu lanjut aminan kusadayana panitia sareng jamaah entong waka
teh heula acan doa eta mah mugi-mugi ditambi barokah rumah tanggana sing sakinah ibadahna tambi istiqomah putrana mugi solehkeun rumah tanggana harmoniskeun rizkina mugi jembarkeun milikna mugi agengkeun yu salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah tarik kolot bojong kaso kapasar mawa rancatan beki kolot ulah beki ngaco mung salat kabeh dieu salawe mah 20 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna ngan bisa dan teu bisa hejo kabeh dieu mumpaya palurah ya palurah nu mana palurah teh Masya Allah eta meuni teu ngicep-ngicep abdi mah asli ti tadi teh marawi teh sanes lurah setiap ngeliat televisori we jadi pertanyaan ada apa di hati lurah di sawah mangih keyup meuli cincin ti pasir kirisik itu palurah meuni teu ngicep-ngicep ningali abdi mirip Dewi Allah sallallahu wa barik hirup osok loba nyeri hate komo lamun teu kabagi BL harikan mumpung itu lurah supaya di dia ibu pembagian BLT supaya nu teu kabere tong nyalakeun warga tong nyalakeun lurah kan biasa nu sok disalahkeun TR bener teh RT hirup osok loba nyeri komo lamun teu kabagi nu disalahkeun mah Bapak RT majar RT goreng hate RT disebut goreng hate ece nu goreng hate RT itu salah bisa salah padahal ibu ge nu nyalahkeun RT panggedena kasalahan dari urang masalah batur mah mun sok diinget-inget kagorengan batur mah nu eueuh ge di teangan nu teu apal di bejaan nu leutik di gede-gede betul teu ari kana kasalahan sorangan boro-boro ditobatan di rumah sakeun ge hanteu matak sok aya paribahasa sireum leutik jauh ka ciri ari gajah depak bari badag dina bibir mata sorangan henteu teu mungkin piraku teu ka ciri mah ieu teh cenah itu adil hirup teh urang irang hayang kabere ih da geus aturan ti kitu Allah hakikat nu ngatur kabere urang alhamdulillah teu kabere itu yang terbaik cek Allah bacakeun alhamdulillah berarti urang teh jangan selalu ibu menghilangkan rasa syukur tetap harus bersyukur salaki usaha penghasilan ukur 10.000 saminggu ibu dibere duit 5.000 sapoe alhamdulillah diberi duit 20.000 saminggu alhamdulillah salaki 3 bulan usaha terbalik-balik atau ina kausar dak salaki nage hirup pansok nelpon ka ojek sanajan jauh kita disebut innalillahi asli ya mah palurah awewe araredan ngumpul daripada loba kabingung kapusing ibu dah hirup mah terlepas tina masalah mata dua ini pangaji ubar pusing ngaji obat bingung sok kompak rariwe nyeri hate bararingung salaki leungit teangan
Dari yang hormat tosah pengatur acara penertib wanci MC wabil khusus Kersana Al Mukarram, keluarga besar Pondok Pesantren Miftaul Huda Al Arif. Kebetulan Kang Haji Maman teh senior abdi nuju kapungkur nuju di Pondok Pesantren Miftaul Huda sami. Jadi Pak RT di Ranjeng itu RT sabaraha utamina khususnya di kampung Ranjeng saapal abdi besok aya data alumni Miftaul Huda Hamidah teh cuman Kang Haji Maman sareng putrana. Mata lamun Kang Haji Maman sareng putrana meninggal wafat duluan bingung saha ieu norek ngamajukeun di dieu RT moal bisa naun. Tapi lamun Pak RT mau tip ayun asli Kang Haji Maman putrana bisaeun jadi RT. Tak itulah ibu kelebihan santri jadi kiai jadi ustad. Mata ibu jangan ayeuna minder mun gaduh salaki ustad boga budak ibu dilamar ku santri justru kudu bangga barokah. Sok ibu boga minantu santri mah mitoha korep di rukiah. Kadang Kang bisi pamajikan cerewet ulah di rukiah. Da moal hade moal cager moal ngumpan pamajikan cerewet tidak usah di rukiah, cagerna di rupiah. Betul? Mata jadi salah kita kudu tanggung jawab. Pamajikan teh apakah? Mata kecek milih calon suami teh tong kasep dan nu kasep mungkin ge sok kasapil. Mata mending anu jut. Nu gede perhati, nu gede kan astagfirullah, kudu bilang Gusti. Tata ciri dah nyebut gede nu kitu si ece dah ece salah di gede nu kitu tapi lulus. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Makanya supaya lamun Pak Haji Maman meninggal duluan asli RT RW moal mampu gantian mangamajukeun Pondok Pesantren Al Arif. Maka lamun dipikir-pikir mah Bu bisa nawarkan Gusti Allah mah mau teh mending Pak RT we heula nya. Ulah waka. Da mesti diulang-ulang ge umur mah teu apal lagi kecil. Abdi aya nu keur ngacaprak teu karuhan isuk pagi teu aya keneh. Beuteung anu mau teh payun teh Pak RT. Abdi nu paneuri kecil. Atawa sabalikna abdi nu paneuri ente nu tigeula. Makanya jangan ayam disombongkan. Ibu nu loba dunia, nu loba harta. Ayeuna boga baraju gagah, gaya mahal hargana. Geus maot mah moal dibungkus ku kain anu 1 juta, anggar kudu sabaraha. Nu pangmurahna kain warna bodas ngaran naon? Kain kapan, boe. Mata tuh bapak-bapak jeung ibu-ibu nu geus make baju bodas mah gampang maot ayeuna teh. Eta teu murah keun we aja. Kecak kersana Kang Haji Maman Suryaman. Ieu mah nama teh meninggalina Maman Suryaman. Itulah ciri khas ngaran orang Sunda. Uma ua itu Maman. Ari Jawa mah beda. Sabab Jawa jeung Sunda beda. Jawa mah identik kana huruf. Mun di Sunda aa berarti di Jawa mah bantuan yuk daripada ngajak ka itu herarese lah yuk kurang arenana kurang. Mun di Sunda tatang berarti di Jawa mah lontong. Mun di Sunda ngana berarti di Jawa mah nono. Mun di Sunda batal berarti di Jawa mah botol. Awas ibu dina hate mun rek ngajawab ulah digenggam bekaskeun terido pokona mah. Sakali deui mun di Sunda untul berarti di Jawa mah teu butuh jeritan butuh ke jawaban tong ngajerit yeuh uceun dina hate naon eta sok jawab bekaskeun. Ah kakak burut sia kan teu dijawab awas ece rapat bujur jawab semangat bae aja tuh enak-enak kabeh.
Sunda kuntul berarti di Jawa mah bango ucu. Nah jijikan kitu ari ucu. Ih kapan hari kuntul bango teh sarua manuk sawah itu teh. Jadi lamun di Sunda kuntul di Jawa mah bango tuh. Mun di Sunda terakhir mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo linggih maknya kasih mah monggo coyok kumaha ceuk mun aya lurah ka imah mun cocok teh monggo colok malurah ya malurah uyuh anda ieu malurah urusan kan arengan kieu Bu urang doakeun Kang Haji Maman sakulah warga sing disehatkeun ku Allah diparanjangkeun yuswana ditambih-tambih barokah ilmuna saalma mater sa pondok pesantren dulu di Miftahul Huda ngalaman masih kena nuju aya ajengan Hoer Apandi pendiri pondok pesantren Miftahul Huda para kiai nu aya di Ranjeng Bapak Majelis Ulama Desa Rancasi oge Bapak Kades Bapak RT, Bapak RW, ibu-ibu Nutarawadu, bapak-bapak Nusaratia, wabil khusus Karasan Binten Enjing, ayah jamaah, para tamu Allah, duyufur Rahman, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah, anu bade nyumpanan panggilan Allah, ngalaksanakeun ibadah umroh. Alhamdulillah di Lembu Ranjeng aya genep jalmi Bapak Ustad Maman, Ibu Puji, Ibu Karsiti, Ibu Sukarti, Bapak Jaya sareng Ibu Sriah. Araya ieu jamaahna. Anu mana? Oh di ditu sing kabarokahan Ibu ku seueurna tamu Allah. Ibu batur mah geus jadi tamu Allah. Ojo macan jadi tamu bupati-bupati acan. Sedangkan orang lamun ayeuna jadi tamu bupati pun sudah bangga. Jadi tamu presiden pun kita teh udah bahagia. Apalagi jadi tamu Gusti, itu tamu yang sangat istimewa, tamu yang sangat mulia. Ibu-ibu nu genep ieu adalah jalmi-jalmi yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ti ayeuna ibu suhunkeun doana ibi, teteh, emak, bapak, abah, nu bade ka Mekah, hapunten abdi teh sanajan teu mekelan da bade ngiring ngaduakeun mah, lain teu oyong abdi mekelan da kumaha teu gaduh, ngan rek ngaduakeun sing salamet, sing sehat, sing ibadahna dilancarkeun mabrur makbul, sae kitu teh Bu. Sabab doa jalmi anu bade ka Mekah diijabah. Apalagi nu bade ka Mekah bade nyium benda surga nu namina hajar. Ibu apal teh hajar aswad? Ari hajar teh batu, ari aswad teh hideung. Batu hideung. Kabeh jelema nu ka Makkah pasti ngalaman nyium hajar aswad. Sanajan teu ku biwirna, sanajan teu ku bibirna, tapi ngalangkungan dampal leungeunna. Sadayana nu bade tawaf ngangkatkeun panangan, bismillah ya Allahu akbar. Saputeran 3 kali diangkatkeun heula kana hajar aswad. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. 1 kali kecupan nu dikecukeun ku leungeun ibu 70 dosa muruluk nu leutik gugur dihampura ku Allah. Ibu mah tong maka amin dan can kali tuna teh moal. Insyaallah. Ada keistimewaan tapi Bu, hajar aswad ayeuna di surga engke satu saat akan dikembalikan lagi ku Allah ke surga. Tapi hajar aswad meminta kepada Allah, ya Allah, abdi alim ke surga dengan satu syarat aya pamenta ka Gusti. Cek Allah wa izzati wa zalali, demi keagungan kaulah hayang naon maneh hajar aswad. Ternyata luar biasa, hajar aswad benta ka Allah ka surgana deui hajar aswad hayang dibarengan ku ibu jeung ku bapak urang Ranjeng nu pernah nyium hajar aswad. Jadi ieu tamu Allah bakal nyium hajar aswad, engke ku Allah bakal dikusur ka surga dibarengkeun jeung hajar aswad. Nu kadua hajar aswad minta ka Allah, ya Allah, abdi hayang ka surga dibarengan ku tatangana, ku dulurna, ku barayana, ku indung bapakna, jalmi anu pernah ngalaksanakeun umroh ibadah haji nu pernah nyium hajar aswad. Jadi lamun ibu ayeuna ngaduakeun ka nu bade ka Mekah sami bakal kabeleteran
barokahna ibu dikasurgakeun jeung Hajar Aswad. Bu matak nu uhti Mekah mah seep dosana dihampura. Ibu hoyong dihampura dosa teu bisa jeung Hajar Aswad. Tuh salaki ibu muliakeun ieu mah hareupeun salaki teh jamedut beketut. Aya nu kitu teh Kang pamajikan di dieu. Teu kurang napakah, tidak bersyukur. Salaki gering aya loba duit mah diubaran. Teu menta diubaran jadi usapan. Tas pambalikeun gelang mah ditawaran. Bapak arek numpung beurang. Dibere goyang mah ge meni goyang gayung. Gelang dijual mah eueuh goyang teh tinggal gayungna we wungkul. Giliran ayeuna pamajikan gerakan salaki eueuh duitan, boro-boro mun ngurusanan, geuring oge kalah dipotoan, disetatuskeun, dibewarakeun, diumumkeun dina grup WA, salaki abdi keur muriang, geus saminggu batuk teu cager-cager, tamah ayeuna deui muntaber sakedeung dige koid Gusti. Ece ngomulyakeun salaki, aku jeung mulyakeun Hajar Aswad teh nyium salaki sakali balik ngaji sakieu we ce. Sakitu teu hese 70 dosa nu ibu nu leutik ku Allah dihampura. Maka ayeuna balik ngaji leungeun salaki talian. Ringku sukuna. Goerkeun ku ibu na kasur. Cek ibu teh cicing sia salaki Aswad. Sakitu 70 dosa leungit. 2 kali nyiumna 140. Beki marelek. Beki eret dosa ibu. Komo salakina hideung mah angap Hajar Aswad. Cah. Aya teu Kang dia cewek matre aya. Ada uang abang? Tidak ada uang abang? Entong kitu cu. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang tetap di. Ketika salaki tidak ada penghasilan, usaha geus bebeakan nu ngahasilkeun Allah ulah suka muka salaki bola ece eta teh anu durhaka. Da ieu mah tuh salaki ka sawah kesempatan teh kudu mah amparkeun sajadah ngadoa salat duha 2 rakaat pamajikan mah doana diijabah. Ieu mah tuh salaki ka sawah kalau ulin ka imah coodah arudunan nyereun sebelah teu nyeun sebelah eta uyak anyuk abang emok ngadoa ece teh salaki keur ka sawah teh Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu ya Allah. Lamun salaki abdi rezekina di luhur langit keneh turunkeun ya Allah. Kapan ngadak-ngadak salaki katingang kalapa aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Bu, mata geus ngaos mah ayeuna ibu teh sing jiga Siti Khadijah. Wanita yang dirindukan sur salaki teh kaula lade lamun salaki aya di imah ibu hareupeun salaki teh sing daek ngadang danan diri ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak hanya di nu babatur ngadangkak dari ngadangkak salaki liwat bener batur tuluy kieu urun udah cek salaki nanti woi itu aya bakakak hidung mal bener ngaji teh bikin kapotika di aredan dia mah sieun kalah kabawa virus abdi mah kumaya palura abdi mah harapan nu edan abdi balik sieun kabawa GR atuh nya kamu balik nyebut gelok pokona mah kudu ditewak nu nyebut gelok kudu dicekelan anu cekek mah bae ieu lah urang ngalagu heula barengan mapai jalan nyora ngajug-jug kapangaosan cita sing bener gerak ceuk teu karasa capena sabab make kendaraan ibu ka dieu naik motor kana mobil atawa lempang sok yuk sing jalujur ieu ibu nu kana mobil di ongkosan teu ku lurah eta kece nu kana motor di bensinan ku lurah aya nu ngajajanan teu aya nu nguruhan teu pedal sok ibu da dipikir-pikir mah kece teh ngaji Gusti aja bang kudu kiki beli di imah mah aya AC ngareunah betah jaba kalah meninggalkeun akal
kang ayeuna hanca biasana ece wayah kita keur nonton sinetron hanca di RCTI ku ibi ditinggalkeun kang belan ayeuna pamajikan reuneuh kolot teuneun dikantunkeun ngabelaan akad ini pengajian padahal kuku teu di bensinan eta mobil teu di ongkosan berarti ece nu rombongan ka dieu mongkos olangan duit olangan segala ku olangan tapi tidak merasa dirugikan. Bagus kudu gitu dipaksa ibu kadia ku panitia ku haji maman dipaksa aya nu maksa bapak kadi ayeuna kabe oge teu aya nu maksa teu dipaksa melainkan init ngaji yakin tina diri sanubari maksa betul bu abdi geus sarua maksakeun ieu teh teu kudu nama jadwal teh teh di Garut kan abdi teh geuning teh ka Garut teu aya acara mata kubung we kadilah ece mereka dia mana aya acara jaba di onang pasti balik menang doa jadi doa keun ku Haji Maman debat tamu Allah ece cie mah kana duit we ayo ieu tanu kieu ya cewek matre udek ujung-ujungna tapi dia mah nyari tangkangnya hirup tanpa duit mah tidak bahagia duit D-U-I-T D na doa U na usaha I na ikhtiar T na tawakal awas tawakal teh tong ka manusia tong ka salaki ka Allah tawakal mah wa may tawakkal 'ala Allah fa hasbuh wa may tawakkal 'ala salaki awaripuh bu ibu kang sika tutak kitu we tukang tuh mau ngajawab mah we kitu unggul kang asa dileuweung engke mah kang kuk kitu nya ibu parengan urang maksakeun ngaji nu dipamrih karidoan tidak anu maaheman rejeung pangampura dosa nu karasa teu karasa urang dikitu dikieun teh ku Gusti la ilaha yuk bareng la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah yuk la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hanya kalimah la ilaha illallah yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat harta banda ibu mau bisa nyelamatkan lamun dipakai sombong di alam dunia aya kabejakeun teh urang dieu nu maotna beunghar mamawa mobil aya ge nu maot tikusruk tina katabrak aya urang dieu nu maot mamawa motor aya ge nu maot katabrak tuh mata kahade ece akidah la ilaha illallah bapa nu loba salahna ece nu loba kongkorong jeung geulangna geus maot mah semua sirna moal dibawa bakal pegat segala amal iwati nu tilu perkara hiji sodako jariah dua ilmu anuman tilu doa anak anu saro jadi lamun ibu boga harta teu disodakohkeun mah bakal jadi siksa di akhirat tinggali Siti Khadijah ibu seorang janda kaya sakota Mekah mah ibu Siti Khadijah pangbeungharna matak bapak sing hoyong kawin karana keun bae rana-rana ge asal ngeureueuh ibadah ngeureueuh ngaji mana ya rana ngeunah mun ngeunah ge laku tuku matak jadi rana ge bau da palurah oge sarua dijieuna mah tinu barokah kan eta palurah geus ngahina si bapak jadi keun kabawa edan itu bu so ayeuna ibu Siti Khadijah mah bandana sakota Mekah seueur harta
anu Siti Khadijah dikorbankan, diberjuangkan demi aga. Mata kesempatan ibunya jadi ayeuna Pak Haji nuju ngabangun di pesantren ulahnya kongkorong teh gewat jarwal ulah ari calce daripada teu disodakohkeun bisi maot isuk ibu ti payun rek kumaha sih karunya we ka anak teu boga umur pondok gelang loba maot panggeulana salaki nu bahagia kawin deui mas kawinna gelang ibu Gusti rarayang teuing kucuk mata kami maleta yang boga kongkorong lain teu boga duit nage bakal meunang ti dieu sanajan ku salaki darayu abdi mah moal meunang karayu daripada kudu dipake meuli kongkorong mending dipake meuli ayeuna bahan yang di pesantren kadahar ku santri kapake ku santri ya kucuk daripada pake meuli gelang ladang tiranye kakarek saminggu make gelang anyar geletuk modal salaki nu atah mangi gelang anyar tuluy kawin deui mas kawinna gelang kurang ladang tiranye jaba awal dikawin teh si besti pertemanan yang menyakitkan oh ibu kurang ayeuna kadi teh hayang neangan ridho Allah ari ibu hayang dipikari ku Allah sing daek jadi jelema nu ridho diatur ku Gusti Allah rejeng pangampura dosa nu karasa teu karaasa ibu rumah saurang loba dosa akang sarua gaduh dosa ngan yakin panggede-gedean dosa teh awe sabab awewe masuk gede hilap celain gitu yu ya Allah berarti yang di hadapan teh nu arenan yang gede gitu cik kece naon ibu jeung bapak tujuan ka dieu maksakeun ngaji tuh iwati itu tujuan teh bareng baca heula memperingati Maulid Nabi Muhammad saw di dieu ge saw yo tong dileuwihan geus nyarekan panitia tong ditamahan sesuai nu aya jurusan Nabi Muhammad saw kitu geus dengan Maulid Nabi Muhammad saw mari kita teladani akhlak Rasulullah saw dari kehidupan sehari-hari pondok pesantren Mintul Huda Al Arif dusun bagus sekali ieu sepanduk saumur hirup moal diganti-ganti sabab naon tidak tercantum tanggal tidak tercantum bulan jeung tidak tercantum foto yang ditentukan biasana panitia teh sok aya foto abdi minimal tak setuju keneh kieu eueuh nanaonan jigana sepanduk mah ieu mah saumur-umur samodarna geus hidup hidup pokona bakal Haji Maman setuju kieu abdi mah daripada ceuk ngamubadir kertas sok bahan kudu dibayar jaba mahal rojo eta panitia namblekeun sepanduk bari aya foto mubalik abdi sok ngarang saja foto teh jadi butut lain ku masalah butut teh ku masalah nasib fotona sok sieun abdi mah bubar acara ku euceun di pentajam pipining WC ayeuna mah da aya foto ieu bagus sekali tepuk tangan untuk semua para panitia ajib bukan mah turutaneun telta ieu ceuk motona dengan maulid ari maulid teh naon ceuk ceuk ai maulid naon buludan ceuk arti kieu tuh balura bararodo pisan teh abong ceramah di nu ada penuh aredan maulid buludan ceuk sok atuh ka akang kang ari maulid teh naon kang sok atuh cinaon gerak kelahiran Nabi tos maulid da aya sok nyebut teh maulid nah urang masuk nyebut teh muludan pedah disebut maulid muludan Kanjeng Nabi lahir dina bulan bulan mulud cung tepikeun ka kiamat ge teh
Rabiul, Jumadil, Rajab, Syaban, lain rumah, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Hapid, Dzulhijjah. Oh, aya ece bulan mulud. Oh, aya. Sugan atuh dina hariring, dina nadoman, dina tarikh Rasul, tarikh Nabi yuk geura bareng. Gusti urang tarikan Kangjeng Nabi Muhammad jenenganana tuluy aya kecap mulun aya tuluykeun Rabiul Awal tanggal kadua April bulan tanggal kadua aya henteu mulun aya ge Rabiul Awal bulan kesing mulun teh bulana jadi ece mauludan tos we lah bisi kalah karariut ece teh hese peringatan kelahiran memperingati mengingat akan lahirna sosok tercinta teragung termulia adalah junjungan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ibu repeh ka bapak sok bari arudud we Kang Ali Nabi Muhammad dilahirkeun di raha Senin baca ira Nabi Muhammad Rabiul Awal bulana Senin poena gajah tauna mun ditanya ibu Nabi Muhammad dilahirkeun iraha baheula geus ira Nabi Muhammad dilahirkeun nah boro-boro Kangjeng Nabi palurah oge dilahirkeun iraha ece ge dilahirkeun iraha kunaon disebut baheula da lain taun ayeuna lain bulan anu ayeuna tapi Kangjeng Nabi dilahirkeun baheula ngan punya tepat waktu tepatna poe Senin bulanna Rabiul Awal tanggalna 12 tahunna 571 Masehi disebut tahun berarti ibu kade jeung bapak teh lain kopedah ayeuna dipaksa maksakeun diri naon anu ngadorong maksakeunna pedah ieu ece urang gaduh rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad ngan pastilah aya saurang mah bukan 2 urang bukan 10 urang meningkat semangat cenah ngaji ka dieu panasaran hayang apal masuk dina YouTube aya teh kitu awas piceunaan sia ceuk urang sadayana samikeun karena apa maksakeun ngaji didorong ku gaduh rasa cinta ka Kangjeng ibu cinta teu ka Nabi Muhammad sok ulah asa cinta teu ibu cinta ka palurah jika nuker demo ibu cinta ka palurah mohon maaf palurah jadi lurah teh meuni capek jabar rugi awe sakit loba meuni nu bogoheun hiji ge ka Nabi Muhammad mah tanpa dipinta tanpa ada permintaan ti Kangjeng Nabi pedah ibu teh tanpa ada pertemuan tanpa ada perjumpaan tanpa ada perkenalan tapi kenapa kita timbul adanya rasa cinta da mate nyamung jeung nu aredan masuk tuluy pada makhluk sejak lama sampai kini tetap suci tarikan takkan hilang sampai datang akhir masa renungkan aduh panona alus aduh panora kuat panora biruan arenaan sok ceuk ditempoti hareup edana ngan hanjaka kalakuan gunta ganti desirikna tuluykeun nahaku naon nu geulis loba masih keun nahaku naon nu
neng auy huntuna bodas miluan biwir berem-berem panon coklat nganaha atubet geblek hirup daek meni bangga bisa gunta ganti komo jeung poho di kutang geus areling keur ngaji ece yo ulah hirup jadi runtah ece tuh teladani akhlak mulia Rasul kumaha akhlak mulia Nabi ku Syekh Ja'far di Ana Al-Barjanji diabadikeun wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadhu Nabi Muhammad mah bapak sadidal haya loba ka era seueur karempan loba ka isin da urang mah loba ka era kalau mah diparentah segala hayap ieu hayap itu boga ka era ari ibadah jarang langka oh digeruan ku nu adan mah da akang teh tegesit jiga digeruan ku HP aya na deui HP mah akang keur macul ge mun ka tuluk pacul dialungkeun menang tanur diacak-acak da eta HP teh disada wae atuh di saung kirining wuluh tuh anta parah da melaan naon ceu HP ai pas di saung teh HP geus pareum ditinggali teh panggilan tak terjawab belana leupuh saking nganyuk heula da bisi penting ari panggilan ti Allah hayya ala shalah akan keur macul bokna teh saeutik deui kagok akhirna ku basa kagok teh Kang lohor pogong asar hampa maghrib tunu isya tibrak subuh kaberangan di dunia sangsara akhirat cilaka jawa macul di sawah batur buruh di anyuk dahar jeung sayur anu geus rek semu hasem sok geura wajib anu geus ngapel jeung ayeuna kulitna di dahar jeung cangkangna euah aing mah heueuh ceug geura hirup sombong beunghar henteu pinter henteu geulis henteu ibadah talangke Gusti ya Allah cenah anu rek dibawa kurang maot nitip alak Rasul urang teh tong loba pamenta era Allah mah teu kudu dipenta istiqomah ibadah ku iman jeung ku takwa pasrah sumera ka Allah sagala rupa kemauan ibu akan Allah lebih tahu ceu sok dikir sing mineng sholawat tong tinggalin sholat tong diakhirkeun bakal segala pagi dibikeun ku Allah ieu mah sholat engke-engke repotnya jadi petani kalau sholatnya dilali-lali mentang-mentang waktunya tandur sholatnya tunggas adan teh aki-aki coba eling umat tuh eling yo masjid di mana-mana ge sarua masjid teh gede-gede anu ngeusian pas saeutik makanya Nabi Muhammad teh bapak bade wafat nitipkeun umat hayang selamat dunia akhirat supaya selamat dunia akhirat Nabi Muhammad nu kadua ngawasiatkeun naon as-sholat nitip sholat ayo can sholat isya ieu awas ya cek malaikat mah teu karuhan kumangke lamun cek geus peureum tibra sholat isya encan datang malaikat nanya man rabbuka kumaha cenah jawab boro-boro ditanya ku malaikat bapak jeung ibu init ka pasar make motor di helm henteu mawa STNK henteu SIM henteu motor butut prit aya polisi ibu ku kira-kira disegat ku polisi atawa sieun naon sieun ditilang daru masa boga dosa bawa motor bodong cacat ibu ditanya ku polisi ke sieun komo lamun malaikat nanya man rabbuka pingsan lucu si orang teh teh ngimpi can salat isya datang malaikat man rabbuka Gusti ieu meureun maot hari orang teh salakina luhurkeun jadi nu nanya teh lain malaikat tapi salakina dan salah dadengen ibu man rabbuka si orang salakina mah rabbuka mohon maaf saya tidak butuh tepuk tangan apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran ya kan si areras ya ku Allah yuk ari ka sawah meni lompatan mangul naon aja mangul gagangna dapat jual mah di tukang yuk di bangga naonna
sok tingali gerak ini ngalikan awak hidung tonggong suku zebra guntu koneng ari akang gusti bari sawah nu batur akang eueuh kaboga di dunia meni sangsara di akhirat kalau beki sangsara jeung cilaka digerak ku Allah ari ka sawah jauh mampu ari ka masjid deukeut suku dilengkahkeun ngadak-ngadak lumpuh ari mangul semen kaduga ku sorangan mangul pare sakarung mampu nah ari ka masjid teu kudu barang panggul ngadukur ngangkatkeun leungeun dua Allahu Akbar aya kene nu teu kaduga bener teu Bu si akang mah teu ngarumasakeun cicing urang teh di negara Republik Indonesia 78 tahun merdeka matak nitip sing bisa ngajaga 17 rakaat kapan nguruskeun salat tadi nah cicing kana upacara atuh tuh palurah cek abdi ku dirukiah warga palurah mah batur adat tulis salat jeung batur kalapa ngahormat meureun lohor opat asar maghrib isya subuh jurungkeun salat kitu sina sare wae ka Mas ami barok rumah tangga anak sarole ibu 27 pahala darajat nah salat berjamaah salaki ibu mumpung cager jurungkeun mumpung sehat pak ka masjid da boro-boro keur cager kudu ka masjid sanajan keur gering sing daek ini ka dokter gering atuh salaki teh merempu di infus di jero masjid digotok apa jalan dibalikan lah ngajugjug kahiji masjid ayeuna mah beda deui lalakon tah ladang pengajian sing inget urang kudu ibadah salat berjamaah di masjid teu karasa capena sabab aya pamaksudan rek naon ibu maksud ka masjid tinggal ingket aku nu ka Mekah da beda tuh persanina magnetna di Mekah mah Masjid Nabawi masjid ayeuna Masjidil Haram 3 jam deui rek waktuna adan teh geus cari mahot di masjid telat muasan teh ulah asa kamu kurang teh dekat kumaha rumsin da tinggalin coba di dieu mah cing salah ceuceuk ka masjid sumanget init sumanget balik kang ayeuna mah kapara tersangkana we akang ari ka masjid sok sumanget init sumanget balik mending kene sumanget balik kan lah daripada teu balik-balik kabayang teh buat salaki 3 bulan di masjid teu balik-balik mana alhamdulillah seluruh palurah cenah Bu Haji di dieu berjamaah teh disiplin kompak alhamdulillah da kabuktian dur waktu lohor bedug geus di masjid dur waktu asar kohkol geus di masjid jadi nu panggilan asup ka surgana teh bedug jeung kohkol cek bedug teh bye-bye Pak RW itu bedug rek ka surga RW na mah di mas di sawah we macul Bu kadek nitip sol hujan angin dara-dara gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun teuing wios akang hujan kantun naon-naon wios akang leueur tinggal mekel naon baterai wios ayeuna poek tinggal mekel itu wios ayeuna poek tinggal mekel baterai maksakeun init ka Mas lah kompak lamun leueur nyana kitu lamun poek mekel baterai lamun hujan make maksakeun init ka masjid alus entah bu salaki ibu lamun hujan di payung ka masjid nya henteu tuna we di luar payungna atuh meureun moal salat kalau hayu we nyekelan payung hiji ibu saya ayo dua watawadu akhlak mulia Nabi Siti Khadijah tawadhu rendah hati henteu so ieu cedak dunia mati Allah tong dipake sombong era ku Allah dikeun deui ka Allah ieu mah boga gelang hiji kagaro we hayu ngeuregeteun api-api ararateul boga motor teh mending hajar ganengkeun gerak kuatna mah ganda karunya tuh kan ini nu kaliwatan mah hiber ieu motor ninja bari can lunas ieu tuh digas teh kalah nyindiran setoran angsuran dibawa mengkol di rem kiri di jelema abul kuhut angeuceul nu rek dibawa maut mah lain motor ninja lain Avanza lain Intan Mas Permata nu bakal dibawa maut
eueuh deui iwati amal urang dan maotna oge urang sanes soleh. Mun ibu maot mawan nu soleh, soleh mawan nu saha? Maunya soleh mawan nu RT. Cuma atuh maot teh kalah bangsat amal batur tuh. Engke teh malaikat teh ditanya teh kalah ngajawab teh ibu teh bingung. Da teu boga amalna, malaikat nanya, "Man rabbuka?" Dijawab, "Kamu nanya." Wah, ibu. "Man rabbuka?" Kamu bertanya-tanya. Cek malaikat teh bercanda. Ibu, so adanya orang gaduh loba dunia, loba harta, pangkat jabatan tidak ada yang harus kita sombong. Kang boga ayeuna pamajikan geulis, ayeuna geulis teh. Akang boga pamajikan kasep, ayeuna peda keur ngora. Tok tinggal inget baheula urang nikah jeung salaki teh kasep ayeuna mah jiga ranginang bubuk. Akang baheula ningali pamajikan geulis, ayeuna malam Jumat ge ku akang teh dideuketan karena ditapakuran. Ningali pamajikan teh juga kunti. Susu ditoel tuh oyak-oyak. Dibawa nang karak kalah juga ceplok nok nang puyak. Dikenyot kalah nyelak nah buntu. Nekang syukuri apa yang ada. Hitung-hitung ada hareup cilok boang we. Jeung ngagegel masuk urat. Aja. Pan beda teu kudu eling jeung paredan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu makana kade hiji sedekah sok keceu. Turuti akhlak mulia Rasul, tong sombong ku harta jeung banda, sedekahkeun. 2, ngaji sing getol, abi meunang ilmu manfaat. Da urang teh moal bisa ibadah, ditarima ibadah lamun teu dibareng ku ilmu mah datang lamun teu diteangan. Saha ibu nu marsian ilmu? Para ajengan, para kiai. Ibu cinta ka Nabi jeung Nabi teu pernah wauhlin? Tak pernah apal teu? Ibu apal salat? Moal aya salat lamun aya Nabi. Baheula Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Harun, sadaya Nabi nu pangpayuna sebelum Nabi Muhammad belum ada salat, belum ada. Ayeuna ibu puasa, can aya zakat. Setelah Nabi Muhammad lahir disempurnakanlah oleh Nabi Muhammad, aya salat, aya puasa. Ibu teu apal Kangjeng Nabi, teu kantos nguping tina lisan Kangjeng Nabi, tisa apal salat ternyata aya pewaris Nabi, para ulama, para kiai anu paham kana hadis Nabi jeung dalil ti Gusti. Matak ibunya ka kiai sami jeung nyaah ka Kangjeng, cinta ka kiai sami jeung cinta ka Kangjeng. Matak tong koret ka kiai teh sataun sakali mah Kang Haji Maman teh beulikeun sarung BHS nu 1 juta. Bulu maulukan budak ibu tuh ya mas sarung kiai teh urut tinu maot deui, atuh dipake ngaimaman berjamaah teh kalau ngajung jurigan. Jadi we di abdi mah ibu ayeuna loba kiai jujur cenah. Gusti nu agung ka kiai nyebut juri. Aja putra ibu nu katilu, jadikanlah anak yang soleh sabab ngocor pahala ti doa anak-anak anu saleh. Tong bangga ibu boga budak bisa nyanyi, mau nyanyi runtah. Teh kaditu anak jadi jablay. Ditarif di ditu di pantura jerkut 15.000 toto jerna jukut ye. Mun bangga boga incu ngalagu panuna alus emang emak emang ibi engke maot rek dianterkeun kulo kitu. Heeh bae teu bisa ngaji budak teh. Inung tersakarat, mama aku persembahkan lagu yang terakhir. Panuna alus betul. Belum ditampilin ku malaikat. Tapi tinggali anak bisa ngaji inung tersakarat la ilaha illallah. Moal bisa kitu ibu budak lamun teu di pasantren. Kaderkeun penerus kiai budak ibu kapondokeun. Ulah sok gengsi ieu mah cenah budak di pasantren adalah naon? Budug kalah. Sok paribasa santri budug hayu we santri budug mending hina. Ulah majarikeun ibu ari abdi bisa kieu teh ladang masantren. Sanes ladang budug. Di babari atuh nya kalemi ladang budug. Ladang masantren yang di pasantren ngalaman budug ge barorok ece. Aya kaya budug barokah. Sebelum abdi glowing kieu teh ngalaman budug heula. Pak Ustad Maman putrana setelah can kasep jeuna teh ngalaman budug. Itu jadi santri mah tepikeun kayana ge sarua barud. Dug da ustadna ge bunga ustad
sok kumaha ge rugi da abdi mah engke ku panitia balik bakal dibarokahan ulah sok nyanyahoanan dibahanan dibayar masuk ke henteu we piraku keun da panitia ge jalmi areling ieu eling teu panitia panitia cek jamaah teh elingan abdi make nangtukeun eling teu na panitia kumaha mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti panitia teh eling sok kompak mun mere gede berarti mun mere leutik berarti henteu gede aja terus tahdakeun kuno aredan mah kieu dipitnah teh menika bagi sarerea lurah disebut bau panitia disebut teu eling abdi disebut gelok kiai jeung ustad disebut budug jeung juri makana abdi mah nyangakeun ka palurah urus warga nu aredan kieu sok palurah anjing mah bawa angkut kana bos kan itu infus ke rumah sakit kabeh lah keun bae ibu urang teh asal edan ku Gusti edan ku Allah mah moal aya waktu ece keur ulin da ieu mah loba keneh berteman jeung HP daripada jeung tasbih betul oh ceu ayeuna mah jeung dulur ge jiga nu teu wawuh ngariung ke api-api teu apal heueuh we kalau rek naon beri HP elit ari ngaji sulit ilmu TikTok mah arapal ilmu tajwid mah gagal oh ibu teh akidah ka hade budak tuh imah budak teh mesti dipasantrenkeun hanteu tinggal dibahasa anjing bobo ai gagan cilo mun we ditato di udak soalna ceurik minuman keras awas bu geus terjerumus ka narkotika ibu teh bakal ngalangsa kul narkoba marek saeutik rek loba haram narkoba no narkoba no bala-bala yes balikan deui narkoba bala-bala oplosan teh pucuk tawuran taaruf jablay janda yey janda yes aduh ibu soknya sedajan ayeuna dipungkas mana aa petugas gelar sorban kurang gelar sorban keluarkeun artosna ceuk mun asa-asa urang ngorbankeun sabagian harta aya nu batur uang dipasikeun da ti Allah dipasikeun di ka Allah usaha sedekah mengurangan harta bakal ditambah ku Allah kamu sarana pembangunan nu aya di pasantren khusus kamu di pasantren Mitul Huda Al Arif sok ibu ngingku nyalira amit tereh tamat eling-eling dulur ibadah ulah berang penting ulah bisina kaburu yuk sambil sholawat sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin neng kapal dia neng ngingku sakadi kuseuran ala yasin habibillah tarikan tawasalna bibismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah tarikan kenging pahala tina sholawat tina sodaqoh berlipat-lipat ibu dipasihan pahala ku Allah salamullah ala yasin habibillah ala yasin neng kadia neng ka tengah tegang gunung di tinggal sadayana eling dulur ibadah ulah berang penting ulah waleh bisina kaburu pae sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin billah ala yasin habibillah koreng maut nado
artis nanya makin dikeluarkan ageng makin Allah masih ke leuwih ageng. Salamullah ala yasin billah ala yasin bibillah taya berang taya raja taya kuring di mana ajal gesumping temenang tempo anaking temenang tempo anaking salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi katampi sarina sodakoh ti ibu sadang ti bapak mudah-mudahan ageng alitna sarangan disarangan ku ikhlas mana sadayana jantung tabungan amal ibadah di payunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu arangkat sareng akang ti bumi ka dieu sing dihapunten dosa kuih ti di urang sing karengi ilmu anu manfaat. Kang Haji Maman sareng sana jamaah anu bade miang ka tanah suci wengi enjing panginten Janari anjeunna bade take off naik pesawat duka pesawat naon mendaratna pasti antawis Madinah atau di Jeddah. Mudah-mudahan selamat dilancarkeun ibadahna ku Allah, disehatkeun sadaya jamaah, arwih di kalemah caina bari nyanak predikat umroh anu makbul anu makbulah anu mabrur amin ya robbal alamin. Hakikat urang ku Allah dikumpulkeun ayeuna syariatna urang ku panitia dikumpulkeun dina ieu wengi. Mudah-mudahan Allah ngumpulkeun ka urang sadayana jaga dugikeun ka surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Buah kaliki mesana di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing loba maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan aminan kurang kompak aminan. Buah kaliki mesana di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten panitia eta mah ngemutan. Wirenu atos-atos balik di pengajian komoti Subang sok aya beas nu di karungan jeung aya buah nu di kardosan. Eta mah nu atos. Cenah di dieu mah teu acan ulah ngemutan anu acan mending sok we nurutan ka nu atos. Nah aja abdi ngobrol kitu supaya aya persiapan. Hapunten ieu subuhna teu dileueut sanes abdi teu resep justru abdi ka resepna yakul abdi teh da keras ingat ka budak abdi nu bungsu larutan asisten abdi keur sariawan muun teh pucuk ka resep supir mata keresekan wae daripada milaraan eceu sok na yakin kiai setempat mah keur ayeuna pengajian rutinan karena dibere nu kieu bener tuh mata daripada milaraan mending dikeresekan. Dan Allah layak ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang parates. Terima kasih atas mauidul hasanahnya. Semoga apa yang beliau disampaikan bisa kita laksanakan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Terakhir doa dan penutup yang akan dibacakan oleh Ustadz Maman Suryaman, kepadanya dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.